bayar teh ke aing batu di dieu barudak parah banget. Halo Nil, di mana maneh? Di jalan. Dia tuh dia nongkrong tempat biasa. Orang tadinya OTW ayeuna. Keluarnya, yuk. Siap. Kunaon, Din? Nah, iya kunaon? Beak bensin. Euy. Aduh. Siapa? Itu beak bensin? Nyatakeun untuk Nyadap tina repo. kunaha lawan mah goblok teh tadi mah. Keneh itu loba. Nyadap tuh kan? Euy tah heuh sigana mah. Turun kan nyadap lah tina repo. Gampang. Di mana kara urang teh? Biasa balik gawe ngana sakaresel gitu. Kurang nelpon maneh. Ngobrol terus gila eta ngobrol gitu. Papanginya. Mah cager. Ya awak mah cager. Dewa ya ranking ngapain. Iya tah yang dijual orang teh buat di sini alah boros. Jualan. Lumayan tuh bensin. Pompi muka kan ya. Mana ge heueuh. Tak jadi mah motor ini kitu keren jeung eta. Hayang mah hayang merek itu teh. Rumahnya. Jadi mah ya tadi repo paling keparahan. Baik urang mah nu nama lamun arek mah. Eta Jadi harusnya urang sok ku bensina euy. ajang beli bensin kayak urusnya mah. Goblok bensin mah ngaledek ya mah. Enak. Bisi wae kitu, bisi arek. Jadi usaha naon. Ya urang Ya. sahabat. Usaha naon. Bener. Bener arek mah. Orang barangan we kuduaan maksudna teh. Arek mah Gede tuh yang tanah nanti modalnya sih. nya lumayan lamun jadi bangkong kabeh mah tina maksa di situ oge meureun. Untungnya gedenya. Lumayan. Beli racing di rumah. Kebeuli lah, insyaallah lamun pas jadi bangkong kabeh mah urangnya eta urangnya lah tanggung tuyun. Rasa waktu itu kadang dia Padahal karek ieu urang teh bangkong. anu semua ada tempomatnya.